mata kajen teuing nu didoakeun geus aya di alam barzah nepi. Ya Allah mugi Gusti ngahapunten ka ieu mayit. Urang nu salatna nu salat mayit ya minta ka saha? Jawab. Minta ka Allah. Minta naon? Naon cenah? Hampura. Allahumma gfir lahu. Minta naon? Hampura. Keur saha hampura teh? Keur mayit lain batur teh teh. Mohon batur. Lain teu wawuh. Mohon. Lain geus beda alam. Mohon. Lain geus maot. Mohon. Lain nu dosana ge manehanana. Mohon. Teu bae atuh cenah disiksa ku manehanana. Gitu jangan itu menak gitu da urang ge najan urang nya rumah sadosa disiksa makmum najan urang rumah sadosa urang nying hareupan siksa salamat mah hayang nu ngamelaan mah hayang lain kitu mun aya nu melaan hayang ya hayang atuh mata ulah sok juli ka batur teh akan bae nah manehana bertanggung jawab dengan dosa manehana di alam dunia kau diantep sina ti lelep dina sina neraka tong kitu jangan tong kitu apaan ajaran Allah ajaran Nabi urang mah ajaran welas asih ya ajaran welas asih disebut Nabi rahmatan lil alamin kumaha buktina welas asih pan welas asih mah jang perasaan dina ati anu ngalahirkeun sagala nupang alusna keur sakur nu diwelas nu diasih ku atina eta jalma nu welas asih. Mun urang meunang ajaran junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat. Maka urang menang didikan ati urang teh kudu welas, kudu asih, kudu nyaah, kudu deudeuh kasakabeh makhluk pangeran eta ngaranna rahmatan lil alamin. Welas asih kanu iman kumari welas asih kanu iman welas asih kanu iman teh urang teh kutong eureun kudu berbuat nu terbaik keur sakur jalma anu iman. Naon nu terbaik naon bae nu terbaik terutama urusan keimananana urusan Islamna urusan ihsanna nu sejen usahakeun dorong ku urang sina sampurna takwana ibadahna nu sejen dorong ku urang sina sampurna mawi dawuhan Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa batur nyeun kahadean dorong sina leuwih hade batur ngalakonan takwa dorong ku urang sina sampurna takwana ulah dihalangan nu nyeun hade dihalangan atuh eureun nyeun hadena anu ngalakonan takwa dihalangan atuh mun eureun takwana ulah sinandro tapi didorong nu getol ngaji sina leuwih getol gitu kan anu getol ibadah sina leuwih getol tuh terus gitu anu getol dakwah sina leuwih didorong ku urang ku cara naon bae minimal ku doa mun bisa mah nya doa nya duit nya tenaga gitu milu urang teh berjuang ngadorong takwana jalma-jalma nu takwa ngadorong kan ngajina jalma-jalma nu tukang ngaji tuh ngadorong dakwahna jalma-jalma nu tukang dakwah didorong ke urang siap abdi jadi banser siap abdi janten pengurus majelis siap abdi jadi panitia tabligh akbar siap abdi ngadanaina tuh abdi gaduh mobil mangga anggo abdi gaduh motor mangga anggo abdi gaduh itu ieu mangga anggo siap abdi bagian publikasi dan sebagainya didorong ke urang miluan urang teh ieu harti wa ta'awan
ya harti wa ta'awanu kompakeun ku sadayana ya harti wa ta'awanu naon wa ta'awanu teh kudu silih tulung tinulungan alal birri kana kahadean alias kumaha batur ngalakonan kahadean kudu milu urang teh nulungan sina lulus kahadean batur teh ulah sina eureun ulah sina kurang wa taqwa jeung kudu tulung mitulungan kana katakwaan kumaha artina batur ngalakonan katakwaan ku urang teh tulungan belaan sina sampurna takwana baik tina sisi keilmuanana tuluy sisi pangamalanana sisi niatna sisi akhlak jeung peradabanana sisi dakwah jeung pengajaranana terus didorong ke urang ya perintah Allah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan oma tauhan Allah ulah wani-wani silih tulungan 'alal itsmi kana dosa kumartina batur ngalakonan dosa yo najan dosa-dosa leutik ku urang tong didorong ku urang tong didukung najan dosa-dosa leutik ulah bab dosa mah ulah dipikir manehanana dibiarkeun ngalakonan dosa komo dosa nu leutik tuluy jadi gede komo dosa saeutik tuluy merembet jadi loba komo dosa tina saurang tuluy make jeung jadi kabeh jadi tukang dosa ulah tong ditulungan kitu mah tong dibelaan tapi dibendung kumaha carana dan supaya ieu manehna tukang ngalakonan dosa najan leutik manehna bisa tobat ka Allah tuh wal udwan jeung ulah silih tulung tinulungan kana papasean kana permusuhan batur katingali aya memusuhan si A jeung si B tong miluan nemrong tuluy nepi ka permusuhan nu leutik jadi gede tuluy ne permusuhan duaan jadi ngaremet ratusan ribuan jadi sanagri ulah didorong tapi buru-buru dikat permusuhan anak buru-buru usahakeun diislahkeun buru-buru usahakeun sina deudeuh tah dina ati kedua belah pihak sina silih hampura sina parangkul-rangkul teu meunang ku urang tuluy diengklakan teu meunang ku urang tuluy disulut teu meunang kalau mau urang miluan memihak ka si A memihak ka si B atuh meureun jadi ngagedean memihak tadi lagi lupa saya lagi ngaduaan tuh padahal tadi lagi urang mah teu pipilueun karena masalah nah makanya nemrong urang atuh jadi ngagedean tadi tina duaan jadi salemur papasean teh tuh kan jadi sababaraha lemur papasean teh nu disebut ayeuna geuningan papasean antar kampung da sebenarnya mah duaan papasean teh nah jadi kampung segala rupa ya sebenarnya mah disebut antar negeri da lain ti loba jelema antar negeri pika dor-der-dar parasea angkat senjata tidit-tidit da lain kabeh rakyat papasean lain negeri ieu sakabehna papasean jeung urang negeri eueuh kabehna teh tapi sekelumit di negeri ieu boga pengaruh boga senjata gitu boga kekuasaan tuluy papasean jeung nu aya di negeri ieu nu boga pengaruh boga senjata dere perang tuh pan ka bawah akhirnya rakyatnya ka bawahnya si gawe jadi paseakna teh dua negara yang lagi bersatu dua negara padahal sebenarnya teu naon mah nepi ka jadi negara tuh karena bongan di bantuan bongan di engklakan ulah diengklakan komo ngaran dulur jeung dulur mah urang boga anak ya, namun boga anak urang dua, adi lanceuk, tuluy lanceukna maseaan ka adina, rek diengklakan, atau rek sina islah, tah gitu. Kamu saja nggak sarua gitu. Biwarang Allah, perintah Allah. Ulah nulungan karena dosa, ulah nulungan karena papasean. Nah. Ieu teh wujud welas asih anu ditanengkeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina ati umatna bahwa
hiji ciri anu beragama Islam, hiji ciri umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah atina pinuh ku sifat welas asih nu disebut rahmatea, nu welas asihna lintas alam. Naon cenah? Welas asihna lintas alam. Dedeuna teh lain kadirina sorangan wungkul, dedeuna teh welas asihna teh lain kanu jadi bojona wungkul, carogena wungkul, lain kanu jadi putrana wungkul, lain kanu jadi kulawargana wungkul, lain kanu saturunan wungkul, lain anu kasalempurna wungkul, lain tapi lintas alam. Kumaha ai buktina welas asih teh? Welas asih mah tanyakeun kana ati urang nu jadi indung bapa nyaah teh ka anak. Ya, lamun bener atinya ka anak atas namanya ieu nu lahir tina rasanya tina sifatnya kanu jadi anak anu bakal dipersembahkeun ku urang kanu jadi anak, nah anu goreng, nah anu hade, nah anu paling hade. Tuh kan? Ciri naon? Cirinya. Nyaah mah tong boro ka anak, ka ucing ge ieu sarua. Tong boro ka ucing ke sepeda butut, motor butut, urang boga motor butut geus nyaah kana motor naon ge. Naon nu diperbuat ku urang kana motor butut urang anu dipikanya ku urang ya nu terbaik. Nepi ka urang jang euy boga pamajikan can pernah ngamandian kana motor butut urang mah dimandian. Anak sorangan mataranga maliana ai kana motor butut euy nepi ka ditetap diusap. Naon sabab? Tah kitu nya. Kana manuk nya mah. Naon we mah? Nya mah kitu. Kana tatangkalan nya mah. Catat ku urang. Naon bahasa Arabna nya teh? Rahmat. Rahmatan lil alamin, Nabi urang teh deudeuh welas asih ka sakabeh makhluk. Jadi hartina kumaha? Hartina naon bae nu disuguhkeun ku Nabi urang sallallahu alaihi wasallam oge ku ajaran Nabi urang sallallahu alaihi wasallam nu disuguhkeun ka sakabeh bangsa jalma bangsa jin, ka sakabeh ahli bumi, bahkan ka sakabeh alam semesta adalah nu terbaik. Moal aya anu lahir ti Nabi, ya, anu lahir tina ajaran Nabi anu kurang baik moal aya. Sing ingat, nu baik ge teu nu kumaha atuh? Nu terbaik. Tanyakeun kana ati urang. Mun urang nyaah kana jadi anak. Nu disuguhkeun teh nu panggorengna, nu goreng, nu alus, nu pangalusna. Ciri naon? Nah, cirinya mah kitu. Cirinya mah kitu. Jadi nu disuguhkeun ku Nabi urang ka sakabeh alam semesta teh nu panggorengna, nu goreng, nu alus, nu pangalusna. Pangalusna. Yakin? Naon dasarna? Sabab Rasul nya tuh. Oh jadi nyaah Rasul teh lain ka mukmin hungkul atuh lain dah. Ka kafir ge nyaah ka mukmin mah Rasul teh ngadorong sina sampurna iman. Eta nyaah ka mukmin sina sampurna takwana. Dugi kalahir di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelas-kelas para wali, kelas-kelas para ulama, kelas-kelas para syuhada, para solihin, para muqarrabin, para siddiqin, manusia-manusia sempurna, manusia-manusia suci. Naon eta teh nepi ka lahir nu kararitu apan ieu teh sebagai bukti nyata tina saking welas asihna Rasulullah. Sabab tina sifat welas asih mah nu lahir teh nu terbaik. Tak ku Rasul teh
ditumpahkeun ka umatna, dugi ka umatna teh di masjid nepi ka magrib ciga toge para wali teh ja. Moal mangi hitungan para wali di umat Rasul manapun anu panglobana angin di kalangan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Moal mangi hitungan para ulama-ulama Allah, para syuhada, para solihin, para siddiqin, para sodiqin, para muttaqin, para abidin, para zahidin, para solihin anu terbanyak jumlahna urang mah bisa ngitungna di kalangan umat para rasul angin di kalangan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Moal mangi jumlah jalma nu iman, bangsa jin nu iman nu jadi umat para rasul di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam dugi ka zaman karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu terbanyak angin umat Kangjeng Nabi Muhammad. Naon ieu teh? Bukti naon ieu teh? Buktinya ahna rasul. Saking dedeuna rasul ditumpahkeun nu terbaik bikin umat. Ieu maknana bil mukminina raufun rahim. Kurang dibaca di Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Naon aya hartosna bil mu'minina raufur rahim teh? Hartosna teh dawuhan Allah ya. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh bil mu'minina raufur rahim adalah nabi nu banget dedeh banget nyaah ka jalma-jalma anu arariman, ka hamba-hamba Allah anu arariman, rek bangsa jalma rek bangsa jin ngaran nu iman ieu anu paling dipikadeudeuh ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami ku urang sadayana, yakini ku urang ulah nepi ka aya pemikiran-pemikiran siga ayeuna nu muncul mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan ustad, mengatasnamakan dai di kalangan Islam, tapi pemikiranana kan menimbulkan keraguan ka umat terhadap kesempurnaan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai meragukan, bikin keraguan di hati umat terhadap kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa kieu, Nabi Muhammad sarua jeung urang lah, make jeung diagung-agung. Eta teh kan melemahkan. Eta teh kan bikin keraguan. Seolah Nabi Muhammad sarua jeung urang. Sarua jeung urang. Sarua jeung sa? Jangan. Jeung urang bobodolan. Nabi Muhammad sarua jeung urang. Coba pikir eta bahasa. Piraku teu kudu syahadat deui atuh. Lamun boga pemikiran Nabi Muhammad sarua jeung urang, piraku teu kudu syahadat deui. Nah make kudu syahadat naker-naker teuing sok pikir. Dina ilmu tasbih. Tasbih teh naon? Ilmu nyarupakeun sesuatu kanu sejen. Meureun sarana ge ngarti aya nu boga akal sehat mah. Sesuatu disarupakeun kana sesuatu nu sejen. Pan aya nyarupakeun teh ima dina hade wa ima dina goreng kitu le. Nah, dek naroskeun ari anu disarupaan. Aya nu disarupakeun. Ari anu disarupaan dina hadena lebih hade atawa dihanapeun hadena tinu disarupakeun. Jawab. Hah? Nah ngaulang. Wahes. Hah? Orang bobodolan. Nah gitu.
lemrah dina bahasa urang. Ya, urang teh sok nyarupakeun ciga si anu bae, ciga si anu, ciga anu, ciga anu, ciga si anu, ciga si anu. Nah, bahasa ciga si anu teh nyarupakeun sesuatu kanu sejen. Tanu sejen teh nu disarupaanana. Lamun nyarupakeun dina hal kahadean, nah anu disarupaan teh leuwih hade atawa sahandeupeunana tinu disarupakeun. Sok, emot. Buru-buru pak pinter-pinter. Oh leuwih hade. Ayeuna contoh. Waduh hebat ente majang. Wah, bisaan leluncatan dina tangkal kai ciga bajing Ciga naon? Dina pada naon? Bisa lulun catanana. Ciga bajing dina pada bisa luluncatanana. Tak bisa luluncatan teh ieu teh perkara anu memang alus cek adat gitunya. Oh, jago alus cek adat gitu hebat. Tapi sebenarnya ente jeung bajing pinteran mana? Kan? Ente disarupakeun ka bajing. Bajing nu disarupaan ku ente. Ya? Ente nu disarupakeun ka bajing. Tah, nu disarupaan tentu dina hal kahadean bakal leuwih tebatan ente. Wah, eta suara ente manyaan jang si Ujang ya, suara eta meni merdu kitu ciga Roma Irama ciga Roma. Oh, jadi Ujang disaruakeun ka saha? Saha nu disarupaan? Roma Irama. Saha nu disarupakeun? Ujang. Dina segi anaon? Hadena, merduna. Sebenarnya hakikatna mana nulih unggul? Ujang atau Roma? Oke, arti. Ayeuna kieu. Sia mah kalakuan teh siga iblis. Kan? Hah? Sia majang euy kalakuan teh siga iblis we. Tah. Ujang disarupakeun kana naon? Dina sisi naon? Kalakuan goreng teh. Kagorengan teh ieu. Saha nu disarupakeun? Saha nu disarupaan? Nu unggul dina kagorengan saha? Coba ayeuna balikeun. Lamun dibalikeun berarti maknana ge otomatis dibalik. Ayeuna mah bajing siga ente euy. Roma Irama kan siga ente. Suarana merdu Roma Irama siga ente. Jadi sebenarnya dulu unggul saha ieu mah? Si Ujang. Sakuduna kitu kan? Sakuduna kitu. Lamun memang pada hakikatna Roma Irama ieu leuwih unggul tibatan Ujang, tapi ngabahasakeunana Roma Irama siga Ujang. Eta nyarupakeunana bener atawa salah? Ya salah tuh nyarupakeun kitu. Ngamak atuh Bang Roma. Jadi lamun kitu Roma Irama direndahkeun, bener. Anjeun diunggulkeun. Padahal hakikatna anjeun mah teu kebul-kebulna aja anti Roma Irama teh kitu lain. Nah, berarti lamun anjeun boga pola pikir Roma Irama siga anjeun, Roma Irama sarua we jeung dewek. Roma Irama ieu mah sarua jeung dewek. Berarti anjeun geus ngarendahkeun saha? Tuh. Lamun anjeun ngomong kieu, dewek sarua jeung Roma Irama, dewek siga Roma Irama masih leung jang. Roma Irama tetep dina kaunggulanana anjeun dipaekeun. Gitu kan? Bener. Kusabab disarupakeun ka saha? Ngan lamun dibalikeun Roma Irama ciga anjeun, Roma Irama dideplekeun jang. Bener teu? Oh. Nah. Ayeuna kieu jang. Urang ciga Nabi Muhammad. So.
Urang sadayana, urang bobodolan, umat Islam, urang sadayana, urang teh ciga Nabi Muhammad. Dina kahadean, dina ilmu, dina iman, dina ihsan, dina Islam, ciga Nabi Muhammad. Dina darajat, ciga Nabi Muhammad. Lamun urang ciga Nabi Muhammad, berarti lu unggul tetap saha. Jadi Nabi Muhammad dina kaunggulan anak. Urang naik. Ditaikeun kunaon teh ditaikeun teh ku disarupakeun ka ditu ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ayeuna mikir heula urang pantes teh urang disarupakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ki gablek polo euy. Teu ngarendahkeun Kangjeng Nabi Muhammad jang lamun urang ciga Nabi Muhammad tetep dina keagunganna. Ngan urang meureun ditaekeun ku urang teh ditangkeun ka luhur. Tuluy disarupakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ngan urang mikir, eta urang disarupakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad pantes henteu. Balikeun ku anjeun ayeuna. Nabi Muhammad sarua we jeung urang. Kehe sia. Goblok sia. Teu kan? Nabi Muhammad sarua we jeung urang. Atuh meureun nu leuwih unggul teh saha? Atuh meureun Nabi Muhammad dikumahakeun ku urang. Ari ngahinakeun kanabianana seorang nabi, jeung kupur bisa yang nyaho. Murtad bisa yang apa? Tapi lah kita ngomong Nabi Muhammad sarua we jeung urang. Jadi murtad mata kudu syahadat deui. Beda jeung urang ciga Nabi Muhammad. Kitu ge geus kelo meureun urang teh kitu teh. Orang jika Nabi Muhammad edan, Nabi Muhammad jika ke orang kupur. Milih mana sih ya? Doa ke alim, ampun para abdi. Ya Rasulullah, abdi teh saha atuh ya Rasulullah. Aya laguna aya nama man ana laulakum man ana teh naon ceuk urang mah saha atuh ari abdi ya Rasulullah upami teu aya paduka abdi teh saha abdi teh tiasa iman teh pan ku sababiah paduka abdi teh terang ka Allah ku sababiah paduka ya Rasulullah abdi teh terang ka paduka ku sababiah paduka abdi terang tata cara ibadah ke Allah, kumaha berakhlak sareng Allah, bergaul sareng Allah. Apan ku sababiah paduka. Abdi tiasa berhubungan sareng paduka, ku sababiah paduka. Abdi terang mana perintah Allah, perintah paduka, mana laranganana, larangan Allah, larangan paduka. Ku sababiah paduka. Abdi terang hak sareng batil, ku sababiah paduka. Abdi terang mana kunci keselamatan, kebagjaan, kemuliaan anu abadi duka surga, mana nu matak cilaka nisa nepi ka abadi di neraka. Terang ti ku sababiah paduka ya Rasulullah. Abdi terang hakikat keselamatan, kebagjaan, kemuliaan anu sajatina, anu abadi, sanes anu kamuflase, anu agungna ku dunya, anu nikmatna senangna ku dunya, anu salapatna hanya di dunia wungkul. Sanes abdi terang hakikat keselamatan, kemuliaan, keagungan ieu sadayana wasilah paduka ya Rasulullah. Mun abdi lebet ka surga, abdi teh wasilah paduka ya Rasulullah. Mun abdi salametina seueur neraka, abdi teh wasilah paduka ya Rasulullah. Sadaya para wali Allah, sadaya nu janten wali wasilah paduka ya Rasulullah. Sadaya nu janten ulama, sadaya nu dugi ka dihormat ku masyarakat. Sadayana oge wasilah paduka ya Rasulullah. Sadayana nu mati syahid wasilah paduka. Sadayana nu saroleh wasilah paduka. Sadayana nu iman nu Islam wasilah paduka ya Rasulullah. Sadayana ge wasilah paduka. Teu aya tanpa wasilah paduka. Man ana laulakum. Saha atuh abdi upami teu aya paduka. Saha atuh abdi Allah gebet dadawuh ka paduka laulaka lama khalaqtul aflaka
upama teu aya hidup Muhammad, tegasna upama kami teu nyiptakeun hidup Muhammad, upami kami teu nyiptakeun hidup Muhammad, lama khalaqtu al aflaka, maka kami moal nyiptakeun kabeh alam nu upluk aplak ieu. Maka sakabeh alam berkata, man ana laulak, man ana laulakum, cek kabeh alam saha atuh ari abdi upami teu aya paduka ya Rasulullah. Da moal aya abdi teh moal. Boro-boro urang menang iman Islam, ayana ge moal mun teu aya paduka ya Rasulullah. Tak urang sadayana nu disebut muludan-muludan teh nyukuran eta. Nyukuran urang teh moal aya, alam semesta moal aya, iman Islam ihsan moal aya, kabeh darajat dulu mulia moal aya. Moal aya salamet bagja mulia anu sajatina moal aya upami teu diciptakeun Rasulullah, upami teu dilahirkeun Rasulullah, upami teu diutus Rasulullah, tan disebut muludan teh nyukuran eta aja. Lain nyukuran kiungkul gobrak Kangjeng Nabi Muhammad jabang bayi lahir ka muka bumi ditersenet sanesnya. Walaupun eta ge satu hal nu tangtu disyukuri, tapi sebenarnya anu disyukuri adalah nikmat kasayan anu nyebar ka sakabeh alam semesta, bahkan wujudna alam semesta wasilah diciptakeunana ti payun Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya lajeng Allah nyiptakeun sadayana makhluk tina bibit cahaya Nabi urang sallallahu alaihi wasallam. Andai kata cahaya Nabi urang teu diciptakeun langsung ti payun alam ieu moal diciptakeun. Malam ieu moal diciptakeun sadayana. Lain dunia wungkul kabeh bumi langit aras kursi surga neraka lauh mahfuz kursina Allah kabeh alam semesta moal diciptakeun moal. Jadi nu jadi wasilah, nu jadi sababiyah aya na sakabeh alam jeung aya na sagala kasayan. Tuh, nu nyebar ka sakabeh alam, aya na rahmat anu nyebar ka sakabeh alam. Kabehana ge jang nu jadi wasilah mah wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang teh muludan teh nyukuran wujud Nabi. Lamun urang nyukuran wujud Nabi berarti nyukuran sakabeh nikmat anugerah nu ku Allah dihujankeun ka sakabeh alam semesta lain ka urang wungkul. Berarti urang teh nyukuran iman urang, iman kaluhun urang, iman kulawarga urang, Islamna ihsanna disyukuri ku urang teh nyukuran muludan teh kitu. Lain nyukuran gobrak lahir sakitu ulah disarokeun jeung lahir urang, da urang mah lahir nu gelo, lahir urang mah jelema anu boloo, lahir jelema anu doraka, lahir urang mah teu pantes lahir urang dirayakeun. Saha atuh ai urang? Tuh kan urang wae doraka. Kan padahal lamun teu lahir moal doraka bener nya. Heuh mampangna urang doraka teh mimitina teh dongeng naon? Mimitina naon? Lahir urang teh malah batur make jeung ka bawah doraka geurnyun acara anu matak doraka sararea, atuh dionang sararea, tuluy sararea jadi doraka dina hiji acara urang nu jadi panitia na ngahaja tuh kan. Atuh batur teh jadi doraka kusabab urang. Aduh mun urang teh dilahirkeun, meureun batur teh moal doraka. Tuh lahir urang mah ciga kitu dah. Ai lahir Rasul kumaha? Bae tingali. Padi dawuhkeun dina Quran. Marsana ki rahmatan wa laqad manallahu gitu mah ieu mah segala tek-tek beungeun kahadean anu ku Allah diawurkeun ka alam semesta khususna ka mukminin mukminat, khususna ieu mah ka mukminin mukminat. Anger dongeng pertama mah tina diciptakeun tina dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tuh teu mimiti diciptakeun diperingatina, mimitina diciptakeun cahaya teu nyaho jang iraha. Tak kusabab teu nyaho, teu aya keteranganana, teu nyaho. Anu dohir di alam dunya mah eta we ngawitan lahir anu kasaksi ku sararea teh eta judulna. Ya, kelahiran Nabi urang mah kelahiran sagala kasayan. Kelahiran agama, kelahiran iman, Islam, ihsan, kelahiran derajat nu mulia. Kelahiran rahmatan lil alamin. Mata lamun urang rek memperingati segala kahadean anu terwujud ke alam semesta di mana harina dina kelahiran.
ayeuna aya hari ibu tanggal sabaraha, aya hari guru tanggal sabaraha, aya hari pahlawan tanggal sabaraha. Sabenerna mah ieu keur mukminin keur muslimin lamun sararea pada mikir cermat kabehanana oge hari jadina kabeh kahadean sagala kahadean. Eueuh iwati hari lahir Nabi urang numpuk di dinya kabehanana. Dek nyarioskeun hari ibu hari lahir Nabi urang. Dek nyarioskeun hari saha tuh hari guru da hari lahir Nabi urang. Sing inget sagala kahadean tarbiyah anu hade akhlak nu mulia kabehana ge titi mangsana adalah diwiwitan tina lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepahlawanan nepi ka maot mati syahid eta aya mati syahid ti mimitina ti mana pati Nabi dalam meneueuh Nabi memulai mati syahid ya mati qaid kabehana ge. Bener henteu? Bener henteu? Apangna ayana di Ganjar ngariung ieu ganjaran majelis taklim masjid. Oh, pasantren-pasantren aya ulama aya wali nya ti mimiti lahir mun kurang diperingati hari mulai itu aya pangkat kawalian, aya pangkat kaulamaan, aya pangkat kasyahidan, aya pangkat kasolehan, aya pangkat iman, Islam ihsan, aya kasalamatan, kabagjaan, kemuliaan, rahmatan lil alamin kabehana ge anger. Judul pertama mah naon? Lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab lahir Kangjeng Nabi mah ngandung harti lahir sugriming kahadean. Kahartos henteu. Matak mun urang memperingati kelahiran Nabi sebenarnya mah sanes kelahiran Nabi wungkul, tapi kelahiran sagala kasayan menyebar ka sakabeh alam semesta khususna ka mukminin mukminat termasuk ka urang. Sadayana urang teh syukuran urang sebenarnya begitu teh. Kahartos henteu. Osok syukuran boga iman, osok syukuran boga pangkat, osok syukuran mun cager gering, osok goreng cek sararea atau hade, hade, aya nu ngapidahkeun, aya nu ngadolalahkeun, nah mahal mana gogobrok urang jeung Rasul? Kapan kudu kitu meces, ya, sok jawab. Mahal mana kok keberkurang di Rasul? Rasul. Mana nu kudu leuwih hak disyukuri ku urang? Boga gogobrok urang mican karuhan matak masukkeun ka sawarga atawa Rasul? Pangkat urang, pangkat dunya anu jadi hisaban, anu ieu can karuhan matak nyalametkeun di akhirat boga pangkat mesin jadi raja, jadi presiden. Atawa Rasul? Urang cager tina panyakit eta teh nikmat, urang syukuran eta teh alus, tapi da jelema cager panjang umur da can karuhan asup sawarga ku panjang umur ke iblis ge panjang umur aja ge cager tara geuring itu. Hah? Iblis mah tara pati HS juga urang. Tara iblis mah curing hak terus. Urang mah pan kakaragek. Unggal balik pengajian bau dahir saha eta teh iblis gagah, iblis panjang umur, wah iblis cerdas paehna ge engke kiamah iblis teh da panjang umur mah teu mata kasup sawarga da sehat cager pinter teu mata kasup sawarga tapi ya Rasul teh kan wasilah bisa asup ka sawarga teh saha Rasul jadi nu kudu leuwih disyukuri teh saha matak lamun baik gogobrok urang geus disyukuri komo tah kitu nah urang syukuran gogobrok anu can karuhan nyalametkeun ka urang di dunya ge can karuhan teu saeutik urang boga imah kadah cilaka kalah gering imah teh kitu kalah rugi kalah beak jeung imah-imahna disita ku bak baru kitu baru kitu pan Rasul geus pogo nyalametkeun urang tuh jadi cahaya jadi hidayah tuh lahir iman Islam ihsan pan wasilah Rasul kabehana oge mun urang boga prinsip dina otak urang yen alus syukuran boga imah berarti komo Rasul jang mun boga imah wae geus mencit doa mah kudu leuwih muludan mah jang euy ya mah tibalik ente mah
Aing boga imah segede pelok masjid tuh mah aing muludan masjid no. Kan dia sia sing deket sia. Kan dia sing deket di naon dia. Kumaha? Kok memakai yang derak betul bid'ah dolalah pinar. Sia goblok-goblok teuing. Nah ada abdi teh atuh pamersa abdi teh Pak Ustad nu balik dai. Ya Ustad goblok sia. Membalik goblok, dai goblok, sia, baguk sia. Tukang ngamek we ngartieun. Boga goblokna syukuran masjid domah. Nah ibu ka Rasul sia momo syukuran. Malah nyebut pidah dolalah. Kan ieu sia kan ieu heula ieu naon ieu sia. Eces. Oh, ulah kasinggung. Lamun teu boga akal sehatna. Lamun boga akal sehat, halus kudu kasinggung. Mah sadar atuh. Dan nu kelo mah teu moal kasinggung moal. Cuek we masih ngaco oge. Bener henteu? Teh nanya isi lain cager atau kelo. Yo mun kelo saya pada cek nyat ngomong deui aing. Nek seru kelo na jeung aing ge. Eces. Harus henteu. Harus henteu. Urang osok teh raja bola, raja film, raja hiburan. Oh kapung komo wayang mah geuningannya kan nepi ka subuh baheula mah. Raja bola teh aya nepi ka jam 3 atuh. Nepi ka dikelek teh digubuk teh dipina ge kaburuan, ka jalan. Apaan dipimpin berjamaah lagi ku PRW. Lain di bobodolan, lain ya mah. Ini mah dongeng. Tong kasinggung, aing boga akal sehat mah. Itu boga akal sehat mah. Dibalik. Tong kasinggung tong. Ya, lamun urang ngadengekeun carita-carita jelema nu rekayasa, alah eta mah permainan-permainan geus nepi ka subuh, kuduna teh urang ngadengekeun Rasul didongengkeun komo. Kudu komo. Sono urang teh ya teh muludan teh nek didongengkeun cenah junjunan alam. Aduh, ieu jadi rahmat ka sadaya alam. Abdi jadi salamet, abdi jadi bagjamun, abdi lebet sawarga teh karena Rasul cenah bade didongengkeun di mana di bobodolan. Ngantosan hebat. Siap nepi ka subuh? Nah, itu bener. Nah, gitu. Wah, geuning eleh seket ditanya yang bang. Di pangersa elek saking sono abis teh ka pangersa teu aya wae biasa geuningannya ari bertepuk sebelah tangan ya biasa geuningan sok jadi kapung-kapung sok jadi cucup sok jadi amak gitu tah itu amaknya sebenarnya mah saking cinta eta teh bener teh di atos teh sumping wae eces jelas tah gitu jadi temongkeun ku urang syukuran urang matak muludan mati baheula lagi meriah matak dina kitabna oge ku para ulama sehingga dina i'anatut thalibin kudu nyusun kitab i'anatut thalibin pada bab fikih dina bab walimah pek tingali juz katilu dina i'anatut thalibin mengkol heula ngabahas bab muludan muludan majang kudu make ngebak heula dangdos satakar kebak urang boga pakaian pang alusna dangdos heula make sesengitan ngasep belajar make sesengitan sok teu meunang nu bau awak teu meunang dibubuk keun kieu bau kelek tong dibawa tuna bauna ka ditu tuna bauna mun teu bisa wae jeung kelekna we ka ditu hah tong dibawa manih heula dangdos lampu dihias panggung dihias kabehana ge jang demi ngagungkeun junjunan alam lain kitu bagian tim masak masakna ge istimewa keur muludan kabehana ge jang demi ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pek tingali make jeung wata zayyanat dangdos wata at-torot make sesengitan tuh
bisa sengit numpang saya nak ulah anu matak mural kan ayam nyak sengit nu matak mural aya aja nah sok meuleuh menyan ulah anu matak TBC aja euy meuleuh menyan teh nu sengit benyana teh gitu nya kan kadang jelema teh lamun minyak sengit unggul mah nya ukur keur soranganeun kan loba jelema nu teu make sesengitan aya kitu mah meh sengit kabeh sok teh meuleuh menyan pan sunnah meuleuh menyan ge sarua hadisna ge sahih dina sahih Muslim dina sahih naon Imam Nawawi mantena dina syarahna sahih Muslim ngajelaskeun tentang bab meuleuh menyan nu matak di Mekah sararea lamun ka Mekah pasti ningali toko menyan breg-breg di bawah tawaf sagede urang baskom gede dipanggul hari malam Jumaah teh minum teh nya minum kawenehan saha nu sok ningali kawenehan di bawah tah menyan teh mula sengit meh kabeh jadi sengit ya meh kabeh sengit patak sunah kadar eta urang Hindu urang Buddha cenah sok meuleuh menyan jeung teuing da teu urusan urang mah urang mah teu urusan jeung maranehanana urang mah urusanna jeung Rasul urang bener henteu kitu ulah sote da eta cenah sok meuleuh menyan sok dipake mah jeung hayang menang porkas segala rupa cenah eta ada masalah manehanana we nah hayang porkas make meuleuh menyan ayo mah ari hayang porkas mah tong meuleuh menyan da minta lagi ka juri atuh mawa teh hayam geunya teh mau teh anjing kitu bawa menyan itu yang bawa porkas mah nah tapi menyan mah nu seungit-seungit di mana rek dianggo ibadah mata di masjid jami sunat disengitan meuleuh menyan tinggal dina kitab Faidul Qadir anu disusun ku Imam Al-Manawi ya Abdul Rauf Al-Manawi radhiyallahu ta'ala ahli hadits anu masyhur didinya aya bab meuleuh menyan cara-carana aya itu kudu berulung witir sekali atau 3 kali gitu murulukeun ge gitu itu dina sahih Muslim tinggal ke urang da dina sahih Muslim syarahna sahih Muslim kade bisi kungsi aya usad ka ditu karorompo pedah ngadamel risalah bab meuleuh menyan didinya di hadisna dijelaskeun sahih Muslim halaman sekian dijelaskeun tojol teh poe Jumaah aya kana 5 anak para ustad ngajorag ngahaja tuh ngajorag ngahaja dibawa deui tah menang pun bapa risalahna dibawa deui pajarkeun teh abdi mah teu menakan dina sahih Muslim ditarosan ku pun bapa ieu Ustaz sahih Muslim boga sabaraha jilid aduh 2 jilid sabaraha juz 2 juz nah sarua Ustaz Al-Qur'an geuning sajilid 30 juz tamrukeun we ku pun lanceuk teh sahih Muslim teh syarahna teh anu kenging Imam Nawawi teh brek tamrukeun tah buka dibuka teh bingung da nya aya si horeng meureun sahih Muslim teh geus meunang ngaringkes meureun kitu teu kabeh atuh dicocolan ngajina cenah tong dicocolan dituncalan ngaji teh papai kabeh meh ka papai ilmu teh amun ka dipapai mah kabeh da kapanggih kabehana aya si inget itu aya kabehana atuh disuhunkeun eta risalah bab ngukus teh kudu tadina ngabidahkeun teh tuh jadi alhamdulillah cenah abdi cenah bade nganggo gitu we da ajaran Islam mah hiji ajaran bener Islam mah 2 ajaran bersih Islam mah ya 3 ajaran unggul Islam mah 4 ajaran terpuji Islam mah 5 ajaran welas asih Islam mah 6 ajaran wangi Islam mah 7 ajaran ginding Islam mah mata aya hadisna innallaha majana jamil yuhibbul jamal saestuna Allah ginding yuhibbul jamal mika seneng Allah mika cinta kana kagindingan mata kula sok dikusut-kusut buuk tong acak-acakan sunat diberesan mandi make celak make sesengitan anggoan itu kan anu rapi nu bersih tuh make sorban itu sunah sa sunah Rasul eta katinggalina gining atawa katinggali goreng patun make sorban dia kita nyaho make gamis make jubah make tambah burda eta gining atawa goreng patun kita nyaho tuh begitu ngalangkung seng
seni itu lain sengbau ya. Ieu mah nya bau kelek, nya bau baham, nya bau hitut. Aduh, sagala numpuk. Sagala numpuk. Keur makalakuan bararau. Masya Allah. Eta mah bau dohiron wa makna jaga. Dohiron wa batina, eta mah suratan wa makna. Aduh. Tah muludan mah kitu. Tiba heula oge. Muludan istimewa. Atuh da muludan mah syukuran secara total. Muludan mah syukuran secara urang syukuran boga imah eta mah lokal aja. Syukuran cager tina panyakit lokal eta mah. Tapi syukuran Maulid Nabi mah total kabeh ngaran kahadean ku Allah ditumpahkeun ka alam semesta disyukuri ku urang. Oke? Lewat syukuran kana naon? Maulid na Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab kabeh kahadean bahkan ayatna alam semesta lahir ti nabi urang. Kabehana ge bibitna teh nabi urang. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ganjaran ngagungkeun Maulid Nabi geus moal aya makhluk nu bisa ngitungna. Barokah tina ngagungkeun kalahiran junjunan moal aya makhluk anu bisa milangna, moal aya didauhkeun ku para wali. Di mana di hiji tempat di dinya ku urang diagungkeun kelahiran Rasulullah SAW, dibaca keagungan Rasulullah SAW, maka didinya Allah ngahujankeun hampurana, Allah ngahujankeun rahmatna, Allah ngahujankeun barokahna, Allah ngahujankeun ridhona, Allah ngahujankeun pertulunganana, disingkirkeun sakabeh fitnah, sakabeh musibah ti ahli eta majelis. Dija ijabah segala paneja ahli eta majelis. Hayang dikabulkeun doa? Tah kitu. Matak baheula kolot urang teh wah pada hayang muludan paborok-borok baheula. Unggal imah muludan teh lain siga ayeuna dihiji-hijikeun ukur naong. Lain kitu baheula mah unggal imah meureujeut domba, unggal imah baheula muludan. Eta nepi ka beurang peuting muludan teu eureun-eureun mun bulan Rabiul Awal, nepi ka katelah bulan Rabiul Awal jadi bulan naon? Jadi bulan mulud. Ku sabab bahe nu hayang muludan loba keneh nepi ka Rabiul Akhir ge jadi bulan naon? Silih mulud geus ngadenge aya silih Rajab. Ucan. Geus ngadenge silih Ramadan. Tuh, aya naon dina silih mulud tuh? Nepi ka nu kokoro panganggesan kabungahan puncakna ka atoh di mana pangih jeung mulud bijil we istilah kokoro mangih. Aya kokoro mangih raja. Aya kokoro mangih lebaran. Oh, tapi kokoro mangih mulud mah aya aja. Naon aya hartina kokoro mangih mulud? Lain mak kana kejo. Sabab pribados mangihan tafsiran dina sebagian buku bacaan Sunda istilah eta tafsiranana aya nu nafsirkeun kokoro mangih mulud teh mak kana kadaharan. Karena dina bulan mulud loba nu muludan, loba tumpeng di ditu di dieu, jadi nu sangsara ge nu kokoro teh nu sangsara gitu. Nu kokoro ge harita mah dina bulan mulud mak kana tumpeng. Keh heula jangeun keh heula. Lamun rek nyaritakeun bab kadaharan mah loba keneh dina bulan Syawal, dina lebaran. Warna-warni kadaharan mah kuduna kokoro mangih naon? Mangih lebaran. Nah, make dibandingkeun kana muludnya. Sing kapikir ku urang. Ya. Malah aya deui tambah istilah teh cangkaruk mulud eueuh cangkaruk lebaran mah. Cangkaruk Rajab eueuh, cangkaruk mulud mah aya. Mata urang teh kudu ngarti aya naon ieu dina mulud. Nakar-nakar teuing nepi ka aya istilah bulan mulud, silih mulud, nepi ka aya istilah kokoro mangih mulud, nepi ka aya istilah cangkaruk mulud. Aya naon? Berarti dina mulud teh si horeng aya kaistimewaan eueuh dinu sejenna. Hartina mun pangih jeung muludan segala kahayang diijabah.
nu kokoro oge nu kokoro ieu nu kokoro puncakna kabungahan di mana mangih mulut da sababna nu kokoro hayang cager kudu ngolorkeun duit ka dokter sabaraha mun tatanen hayang alus kudu ngaluarkeun duit sabaraha ngaranna ge jelema kokoro atuh jang gitu. Tapi lamun gok jeung mulut totonen sawah aing jadi alus totonen palawija aing jadi berkah totonen nah gering bakal cager totonen hutang bakal kabayar totonen lu jomblo bisa totonen gitu kan tak totonen kahadean teh dina barokah naon mata nu kokoro sono di mana gok jeung mulut puncakna ka atoh biji we ungkapan kokoro manghi mulut maknana eta teh nyaeta ngagambarkeun hebatna barokah mulut sehingga nu kokoro banget ngadago-dago mulut sehingga gok jeung mulut puncakna naon puncakna ka atoh puncakna kabungah di mana papanggih naon jeung mulut bijil aya cangkaruk naon aya cangkaruk mulut apa didawuhkeun ku para wali lamun dibacakeun riwayat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kadaharan kana duit maka kabeh jadi barokah mun ieu cenah duit tuluy antal jeung duit sejen nu kaantelan duit tina majlis maulid nu dibacakeun maulid nabi kana eta duit maka duit nu kaantelan ge kabeh kabawa barokah mata kolot urang baheula hayang barokah beasna dina pabeasan sok nuna sapipiti mah atawa sarantang mah kitu baheula mah kitu di masjid dibacaan heula barjanji tuluy asupkeun kana pabeasan sok cai sabotol mah asupkeun ka sumur apan kabeh jadi barokah lamun erek melak pare sok sapipiti mah campurkeun ejeung binih-binih sejenna jadi barokah sok uyah ayeuna keur samara tuna di dinya sagadu mah dipake samara jadi barokah kabeh jang sok duit keur modal sok ayeuna di doaan dibacaan heula maulid nabi kabeh nu kaantelan eta duit jadi barokah kabehanana kitu ieu teh geus aya dina kitab naon cenah I'anatut Thalibin pangnaroskeun ka Pak Ustaz baca sing anggeus bisi pajar eta mah cenah dalil wa qolotihi eta mah lain wa kutubihi kitu aya ieu wa kutubihi lagi aya ceuk kitabna ge aya ieu tah istimewana muludan teh kitu karena teh matak sing sono kana muludan mah rumawi pribados nguningakeun ka sakabeh dulur-dulur muslimin da muludan mah acara jimat di baheula ge lain acara tabligh akbar sieun ngabahas bab hukum lain acara jimat teh baheula ge dijieun jimat ku para wali dijieun jimat ku para ulama dijieun jimat ku sadayana sajujahna ti masjid ka magrib wali ge larut dina muludan mah para ulama para solihin larut dina muludan mah komo urang beureun jelema doraka butuh pisannya cacak para wali ge cinta kana muludan cacak para wali jalma-jalma sampurna geus kitu ya kana muludan mah khusyuk kabeh disebatkeun dina I'anatut Thalibin didawuhkeun ku ulama mun urang ngayakeun muludan malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat Israfil malaikat Azrail sadayana hadir dina majlis muludan majang malaikat Korbiail malaikat Ainail jajaran malaikat Hafun jajaran malaikat Karubiun buka sakumaha jumlahna oge ngiring hadir dina muludan mah kabeh ge palai barokah mulut sadayana oge lain cek pribados tapi cek ulama cek wali ya dari ilmu mah moal leuwih ti ulama moal leuwih ti wali moal urang mah jelema bodoh atuh urang mah cenah we cek ulama kitu we urang bisa ngaleuwihan ilmu ulama urang bisa ngaleuwihan ilmu wali wah komo ilmu wali urang aya nu sok muludan saha para ulama para wali aya nu nyontohan muludan para ulama para wali gitu kan ari larut dina muludan ya para ulama para wali aya teh nu ngadamel kisah-kisah muludan saha ya para ulama para wali eta teh ahli hadis ahli tafsir ya ahli hadis lain ahli pipis ahli tafsir lain ahli dahdir
bisi pajarkeun ahli hadir darak depan ayeuna mah dina FB dina itu disebarkeun tidak ada keterangannya, tidak ada contohnya Maulid Nabi. Tong didenge bawa we ka dieu ka Bribados, bawa ka dieu bawa ieu naon ieu. Tukang ngarambet wae ngartieun, tukang ojek ngartieun kan agungna muludan, pangjawabkeun kurang bobodolan. Nu tadi teh jawabanana, teh pangjawabkeun. Mun Nabi teh dilahirkeun, beda jeung lahir si lain. Keher sih ya. Ya kitu tah, meh rada ngarti, ya. Meh rada ngarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga sok sanaos sakelumit. Pribada teh nemehan ka dieu teh bobodolan teu pati apa. Ada bobodolan cenah di mana ranca ekek kapan biasana ge di dieu teu keun ranca ekek osok ka ditu tara. Aya nu osok cenah aya nu tara lobana menetara. Nah ku pribada diaturan lingi atuh dinten Senin unggal Senin sonten tak ayeuna mah Senin bakda lohor bade muludan akbar di ranca ekek ranca Kihiyang. Jadi pribada segaduh rarompok di ranca Kihiyang majelis unggal dinten Senin sonten ngan ayeuna mah muludan ti bakda lohor di haturanan urang bobodolan. Caket ti dieu ka ranca Kihiyang? Caket leumpang ge. Aduh berat. Tak gitunya itu dihaturan iraha Senin anu caket gitu urang sasarengan urang ngagungkeun oge syukuran atas sukrini nikmat kuwasilah diciptakeun dilahirkeun diutusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga sadayana masyarakat urang bobodolan dieu sadayana pinuh ku barokahna Nabi, kenging welas asih Nabi, kenging syafaat Nabi, oge sadaya nu ngiring hadir, sadaya nu ngupingkeun di mana bae iraha bae, sadaya nu micinta ka Allah, micinta ka Rasul, ngagungkeun Allah, ngagungkeun Rasul, anu taat ka Allah, taat ka Rasul, yakin ka Allah, yakin ka Rasul, oge nu muji ka Allah, muji ka Rasul, nu emut ka Allah, emut ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, nu nyaketan ka Allah, nyaketkeun diri ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sadayana sing jadi ahli keselamatan, sing jadi ahli kebahagiaan, sing jadi ahli kemuliaan di dunia tug dugi ka sawarga. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sakitu nu kapihatur, hapunten tina sagala kelapatan kaluputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.